ngocor ka alam kubur tilu dina hadis Rasul hiji sodakoh jariyah nyaeta wakaf nunallah dua gaduh ilmu manfaat serta di ala manfaat tilu gaduh putra anu soleh ngadoakeun teu weleh-weleh dosa abdi lamun ditimbang ibarat budah lautan ibarat gunung nu luhur serta meuni ageng pisan cindung lain ciri santri lain ciri bisa ngaji tapi cindung ciri istri nu ngabakti ka hayang widi istri anu tara dicindung engkena bakal digantung dina seuneu anu hurung siksa anu maha agung sorban lain ciri santri lain ciri pak kiai tapi sorban ciri lalaki nu ngabakti ka hayang widi sanyana eta malaikat meberkeun dua jangjangna pikeun jalma anu angkat ngaos pibekeuleun akhiratna ari jalma anu angkat ngaos pibekeuleun akhiratna maka eta digampilkeun ka surgana anu langgeng amin.